Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilujeng tepang di sareng simkuring di channel Agus Keplas. Masih dina jejer cerita dongeng Sunda anu judulna Buronan. Video ieu mangrupakeun video anu bagian kalima. Dongeng ieu diserat ku simkuring nyalira. Masih di dalangan ku Mbah Wawan Rustiawan. Atur nuhun anu satia manco di dongeng simkuring. Nuta acan subscribe mangga di subscribe channelna. Pangilap oge di like, comment, sareng share. Supados simkuring langkung semangat pikeun ngadamel patun konten anu sanesna. Mangga wilujeng nonton ieu video Sunda, video dongeng Sunda Buronan anu bagian kalima. Wilujeng ngadangukeun. Pamirsa kaum dangu sadaya di mana wae ayana. Mangga urang lajengkeun deui hanca anu katunda. Dongeng Sunda Buronan anu bagian kalima. Mangga wilujeng ngadangukeun. Nurul ngahuleng. Jiwa talungtik manehna nalika keur diajar di sakolahan kapolisian ngorejak. Saurang buronan moal mungkin balik deui ka tempat kejadian perkara lamun eueuh nu diteangan. Kitu harita ilmu nu fungsi kaserep di sakolahan kapolisian teh. Nah naon sabenerna anu diteangan ku Ustaz Sodik alias Jajanya? Lamun kieu carana kuring kudu ngarobah cara panalungtikan. Keun tong waka ditewak eta si Jaja. Engke geus jantre sagala rupana kakara rek ditewak. Kitu antuk nama kaputusan Nurul. Tilu poe ti harita laju Nurul ngumpulkeun anak buahna. Ngajentrekeun sagala rupa pikeun ngarengsekeun ieu perkara. Ngan sifatna Rusia ukur katimna wungkul cara ieu dibejakeun teh. Kitu oge omat-omatan ulah nepikeun ka bocor ka anggotana anu eueuh patula patalina jeung ieu perkara. Aya nu rek nanya atawa mere kumandang? Ceuk Nurul nalika regse kajentrekeun perkara ka anak buahna. Abdi Bu, ceuk hiji anak buahna ngacung. Nya, rek narian kumaha? Ceuk Nurul ka anak buahna anu ngaranna Rian, pangkatna letnan 2, satingkat handapeun manehna. Pami kumandang Abdi numutkeun hasil dina laporan di lapangan bisa disimpulkeun yen aya kakap anu ulin dina perkara ieu. Sadaya tingkah pola eta macan kubang buruan urang geus nunjukkeun ka dinya. Ceuk Rian anu memang geus ahlina dina widang ieu sing nya pangkatna kakarak palaki oge. Sapagodos ari kitu mah ngan saha ieu kakap? Anu saha ieu kakap teh? Urang kudu bisa neangan jeung ngabuktikeun ku kituna ieu perkara lain perkara saukur newak buruan urang tapi aya anu leuwih gede di sabalikna. Ceuk Nurul deui. Hasil tina panalungtikan oge anak babah liong tos teu aya di bumina. Hilang tanpa karana eueuh laratanana ka mana mangkatna. Acan aya nu bisa mastikeun eta nu nyieun mungkin aneh mah Rian nemala deui. Nya ku kituna ka sadere kabeh sing ati-ati. Ieu perkara geus lain pantrak-pantrakeun. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana.
tunda heula eta kacaritakeun di hiji tempat hiburan malam. Ubed geus babok parna alatan ambek sagala dibalangkeun. Manehna ambek sabab awewe nu sok biasa maturan manehna geus aya nu ngaboking. Mana Syanti komala teh hah? Bijakeun. Kanu boga diskotik ku aing dibeli kabeh ieu tempat. Penting ayeuna keneh tamu sejen sina baralik kabeh. Aing teu suka teu ridho Syanti diboking ku lalaki sejen. Ubed ngacacang ngabalangkeun naon wae anu aya di hareupeunana. Anak buahna ukur caricing sabab geus surti kana pangadatan dununganana nalika keur mabok. Sarju, tong cicing wae sia teh. Heuh teangan Syanti kumaha? Bawa ka dieu. Lamun aya nu ngajulakeun bebek ku siang. Bebek ku si laing jelmana. Ceuk Ubed deui ka anak buahna anu ngaran Sarju. Siap bos. Kur kitu we wukul Sarju nembalana teh tuluy kaluar rohangan. Henteu neang Syanti mah malahan ngawangkong we jeung petugas keamanan diskotik. Kasal ingat ari dunungan geus mabok teh ngacacang ka mana wae ceuk Sarju. Garana ge jelema mabok atuh keun we tong digugu ceuk petugas keamanan diskotik nembalan. Tapi eta senggorna nu matak digeulheun teh sakapeung masuk hayang nalapung deka. Mun teu inget panenna nu ngagaji dewek mah Sarju kukulutus nahan ambek. Keur ngeunah ngawangkong jo hiji awewe ngorak keneh geulis ngadeukeutan ka Sarju tuluy nanya. Kunaon deui itu si bos Ubed teh? Kang, ceuk eta awewe. Kageuning, ieu duit teangan teh. Eta apanan pedah ilaing diboking ku batur Yandi. Jadi we kitu ngacacang tah si kasebelan teh ceuk Sarju ka awewe nu ngaranna teh Yanti. Heueuh tuda lain teu hayang diboking ku bos Ubed teh. Ngan eta sok keleuwihi abong cenah geus ngaboking sok sangeunahna wae ka Yanti teh. Ceuk Yanti balaka. Terus ayeuna kumaha? Daek teu ka jero? Sarju nanya. Sabenerna mah geus rengse bokingan tamu nu itu ge. Mung sabenerna mah lamun lain manajer anu nitahna mah. Tembak Yanti bangun nu hoream pisan. Keur ngeunah ngawangkong jol teh Ubed kaluar ti rohangan. Beneran manehna nempoy aya Yanti di dinya. Dulu Yanti diseret. Lain ari diseret ka jero mah tapi diseret kana mobilna maksudna mah arek dibawa ka imahna. Ubed nu memang boga pangaruh nu gede di kota. Kakoncara telenges ka saha wae eueuh nu wanieun ngahalangan. Kabeh nyingrai kasup keamanan eta diskotik. Yanti jajeritan tapi anggar teh dipalire. Geus tepi kana mobil tuluy Yanti diasupkeun laju syak we eta mobil mangkat ti dinya. Pamirsa kaum dangu sadaya di mana wae ayana. Tunda heula eta urang caritakeun jaja nu geus aya di sabudeureun Imah Ubed. Manehna neangan kesempatan meh bisa asup ka imah. Imah Ubed teh geus lain nu baheula tapi pindah ka imah gedong sigrong. Gede pisan ieu Imah Ubed, pagar tembok luhur ngurilingan imah. Anak buahna Ubed kajagaan aya di mana-mana. Baruk ngagubrakeun kurik teh. Mi ilaing bisa laluasa dengan duit sorangan geuningan Ubed.
nyangka ayeuna Ilaing geus jadi preman anu dipikaserat pedah cenah deket jeung oknum petugas anu ngadekeng Ilaing sehingga Ilaing bebas ngalakukeun sagala rupa hal kajahatan. Wayahna ayeuna kuring rek nyieun baritukan jeung Ilaing Ubed kerentas Jaja. Jaja ngadepong dina rungkun kekembangan nu rada poek jeung memang geus luhur tangkalna. Beneran belah tukangna aya jalan pikeun kaluar asup Dugarawe. Panto besi anu ngan saukur asup sajelemaeun. Eta panto dijagaan ku 2 urang jalangku gede bari mawa pistol. Meneran jam 2 puting Jaja ngajalankeun paniatanna arek asup ka ieu imah. Manehna ngorondang ngadeukeutan geus deukeut laju hudang ngahantem penjaga. Hiuk cebrot. Beureup Jaja nengel beheung bagian tukang penjaga kahiji. Golepak awak nu sakitu gedena teh ngan saukur sakali ngahantem ge geus teu walakaya. Penjaga nu kadua anu ningal keuat cabut pistolna sajengkal deui eta leungeunna nepi kana pistol suku Jaja geus narajang manten. Make gerakan muter anu sakicepeun panon. Cebrot buk koleang kurang. Ieu penjaga nu kadua ge ngagoler ka piuhan. Tuluy Jaja asup ka jero. Eta panto tukang teh ngaliwatan kolam renang jeung taman. Dina taman aya TTC anu dijieun tina batu nu nemprak pikeun jalan kana teras tukang. Sagigireun batu nemprak di pelakan kembang nu luhurna aya sabeter satengah mah pedah rada carang. Tah Jaja leumpang mapai eta kembang. Bari ngilikan sabudeureun manehna terus ngalengkah mulu kana teras. Dina teras nyapak tilu penjaga deui. Mengeran pisan lempengan eta jalan keur uplek ngawangkong. Jaja terus ka deukeutan geus aya kana 5 meter deui. Jaja tuluy narajang sakocepat bawaning kilat. Tilu jelema ngagoler ku sakali gerakan. Ubed beunghar ka cida ayeuna Ilaing. Ieu imah ge geus tangtu miliaran meunang duit hasil tina kajahatan. Jaja ngagerentos deui. Keur anteng ngilikan ngadak-ngadak aya sora awe jeritan keur diseret maksad rek dibawa asup ka jero. Luat Jaja nyingcet nyumput. Kabeneran nyumputna teh masih bisa keneh ninggal ka jelema nu datang. Katempo ku Jaja, Ubed jeung anak buahna tiluan keur nyeret awewe nu jejeritan. Jaja nuturkeun lalaunan ka mana ieu anak buahna mangkat sabab lamun diantet geus pasti bakalan apalin babaturanna geus kapiuhan kabeh. Bener we, ieu anak buahna teh ka teras tukang barang ningal babaturanna ting golepak geuat nu tiluan pada arek cebut pistol. Jaja mungkap heulaan pasang kuda-kuda maksad rek narajang. Waktosna saep manten pamirsa. Dugi ka dieu heula ieu dongeng buronan anu bagian kalima. Wilujeng tepang deui engkin di anu bagian kagenepna. Mangga permios.